Ya blow on si blow on kade ya aing teh lokasi tapi seblow on amat nya di blow on baru kieu gede kajian geus lain wah di blow on bae lah teh nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah dengan qalbun cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz kukula kadeuleu masyaallah cek eta wali aing murigak bulu mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsih susah masih tak ukur tak kadinya tak ya Allah pemerintah teh haju jara di pamalingan jadi geng na'udzubillah min sebagian anu teu teu ngan sebagian besar tapi insyaallah haju nu ngeri nama teu asa maling korupsi teh teu asa korupsi ieu anu bahaya nama sebab geus membudaya silakan insyaallah antat ge aduh eueuh pemerintah urang butuh aya pemerintah kos kieu kaayana komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas bas goyang kumaha cenah kieu kelas leutik geus teu kudu dicaritakeun batur mah juga nya mah jasa kitu bae ya ulah dihitung teu acak-acak tak karasa lah ke urang dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur set kabelah dieu zaman SB rada deres kuari mah parah nah, pabrik kula dijual kula geus geussan ning boga pabrik iraha mangke boga pabrik sosotan pabrik sosotan ente acak-acakan negara urang teh kuari teh negara julukan 3 negara asing asong asing diondang ka urang untuk bercokol usaha diondang Amerika Jepang kabeh alhamdulillah subur di zaman kuari aseng diincek si aseng dararatan tadi wah dibayah mambalaya sing di berbagai-bagai daerah si aseng malulu si aseng siangseng si cekun si teguan kabeh araratang kadi urangna nagara asong jadi ngangsong ka asing jeung ka aseng ieu lah negara asing asong ieu ku ari urang jadi angsong
lamunyin pabrik di negeri urang, perusahaan di negeri urang, karyawana dikirim TRRC. Atuh mana ting bodona di negara urang ge mahasiswa bagian ucan kabagian pagawean ambalaya. Komo lain mahasiswa mah ambalaya macul teu bisa jeung eueuh taneuna. Dek usaha di drop ujada TRRC ka dieu. Jadi kula ya nu bodoh bae kula modal nu bodoh kula cenah eta presiden tem rakyat tapi horeng meres rakyat ja. Atuh kudu nyen pabrik malos karyawan mah urang. Gaji ieu mah teu urang ngeuleukeun. Tah engke mah ieu kabeh kisah lamun kejadian di urang ke pabrik-pabrik karyawan mulai karyawan tetap dibuat tuh betah barali ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera diganti ku RRC blek di batak gerang asa golok dak deuleu daon deui ku ari penca geura siap-siapkeun ku hizib geura wirid geus pokokna nya geus asalnya rasuk geus siap golok pancen kieu mah kitu amat sia teman wae gitu lain henteu jadi imah wae engga wae henteu jadi karyawan henteu je kue loba di wae eta mah jelema anu menggantungkan diri dah hirup di dinya tapi memang gitu atuh di negara di seluruh negara kayak gitu. Jadi terjadilah kekacauan. Salah satu resapel nu ayeuna teh ya untuk meningkatkan perekonomian diperkirakan bakal akur bae. Sebab lain jang ningkatkeun perekonomian, jang ngahadang nyana dek naik deui jadi presiden. Serba salah urang. Tapi teu leutik harepan urang doakeun. Jelema ieu sarua bae. Mudah-mudahan pemikiran jadi lurus jadi lempeng nuta tadina kurang urus ka rakyat jadi ngurusan rakyat ajen nya nama teu ngurusan nya ge asal ngurusan rakyat teh tuh ieu pamalingan ku ari geus ambalaya maling mobil maling motor kobo miras narkoba komo miras dilegalkeun zina dilegalkeun deuk jadi naon negara urang hayu pancen deui kieu bogan sia milih si eta jai menteu deui saya teu milih si eta sia milih si eta aja kumaha teu kumaha janang Allah teu emang geus kieu bae dunia mah geus kieu bae ke luhur maju ke handap ke sugih ke susah tama kos itu urusanna sapira beuteung Wari mah urang ngabenahi diri urang, hate urang geus wauh tancan ka Allah. Sakitu ba? Hate urang teh geus wauh tancan ka Allah. Lamun urang geus wauh ka Allah, hirup di gunung, di kota, di leuweung, di kampung, di negeri Yahudi, di negeri kafir, Amerika, Moskow, sarua bae. Di negeri Indonesia surga ning surga bandingkeun jeung negara mamana bae. Di Uzbekistan garelis nisang mah hese. Di Baghdad di bawah Indonesia mah ya Allah ya Rabbi. Hayang dahar sangu aya, hayang jagong ambalaya, kentang ambalaya, roti timiti segede cinggir teka segede hulu aya kabar. Di urang mah ambalaya, roti di Amerika, di Soviet loba, di Eropa loba, tapi bala-bala mah comro balaya di ditu. Dia urang comro segala bala-bala, eleh kana urang. Jah, masyaallah. Insyaallah nyana heraneun ka kue Bugis. Kue Bugis kujana di kieu-kieu bae. Dumantak heran ai daunna atah. Ai jerona asak ieu.
bingungin Amerika kumanyina cek jana ainya nuklir bisa ai kepapais heran Masya Allah negara orang hampir dibom kamari ku Amerika hampir lain lalagaan hampir jasa ngan dibom teh kan di deuleuna heula kunyana daerah mana heula ieu kamari nu ka deuleu Cikupa geus dilempang-lempangkeun bom ka dinya geus dikeut aya urang Tasik naik sepeda mamawa boronjong kurupuk pada teh kaleng eta diteker kieu teh namanya Masya Allah cek jana wah ieu mah ulah dibom Indonesia mah di Bojong di Cikupa loba nu mawa kaleng kurupuk gede pajar bom cak jana bom urang mah leutik kitu mah gua deh aju rakyat bagi rakyat make sapeda bagah jasa kumaha mun ngajegur ti heula cak jana teu jadi aya bagusan tukang kurupuk eta ngagagalkeun bom Amerika ngan nipu oge nya sebenarnya para coba-coba Indonesia mah kos itu lalagaan sok jadi bebeneran di orang bebeneran sok jadi lalagaan Indonesia negara paling sulit kacau kayak dihijikeun babari oh Islam kadieu kaditu kadeu wat dalau dihijikeun babari matak bingungan ge Yahudi udah dikira Muhammadiyah streng jeung NU HTI Khuruj dan lain-lain sebagainya giliran mah huru hara set nah hiji atalah istimewa Indonesia entah kurawa kuari hirup di Indonesia tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah eta nu hese wau kedeula ka Allah negara masalah yang dipusingan kayak kurang jaya menganu urusan urusan negara pusing tuh pusing orang mikiran teman urusan bener jeung teu bener kumaha urusan tapi orang iya urusan diri orang Masya Allah asal di PHK stres asal lapar saeutik stres orang tapi lamun manteng maka Allah henteu dibabaca ku urang wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh merenah menang nikmat masyaallah anggap khair cak nu bodoh menang coba syar cak nu bodoh mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus menang coba teh eta teh jore cak nu bodoh aya cak nu pinter mah lain Ki Fudel bin Iyad ditanya pang bagus-bagus teh jelema ku basi Ki Fudel Kiai pang bagus teh jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik di mana-mana dibere panyakit seuri ya sakilobana mah aya malah aya tuh ayo caknya ngabalikeun kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sak ka aing siapa sok juga aing gitu sinis bae lamun dagang untung urang silaturahmi menang dunia urang kitu tani bebeunangan hasilna gede eta teh ceurik wali mah tapi lamun dagang rugi panyakitan awakna seuri alhamdulillah ya rabbil alamin cenah kitu amat kiai endek kitu bae teh mah wali mah kosi jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong di deuleu kunyana ayu he gaya hiji aki-aki barang ditinggali eta aki-aki ke matana buta barang ditinggali leungeunna eueuhan barang ditinggali sukuna eueuhan nya buta eueuh leungeunan eueuh sukuan borok saawak-awak
tapi nyana seri alhamdulillahilladzi afani alhamdulillahilladzi afani wa ardani alhamdulillahilladzi afani hartina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula cih cak Badul Arif nyageurkeun cager di mana ieu mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pan cager heran aing mah cek Badul eta ge Badul Arifin wali heranin kayak alhamdulillahilladzi afani alhamdulillahilladzi afani Gusti sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ka ditanya ku nya heran ieu sakieu parahna masih kene seuseurean senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani assalamualaikum waalaikumsalam kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum nanya bae mah Maha suci Allah sadaya puji tentu ka Allah Allah teh nu geus nyageurkeun ieu teh cager di mana mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok nyageurkeun mana cageurna jara geus deuri kene ka dieu sia blon si blon ka dieu dieu ya aing teh deuleu ka sia tapi seblon amat nyana di blon-blon padahal kieu gede kajian geus lain wah di blon-blon bae lah deh. Nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager. Nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager. Dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah. Allah Allah Allah. Dengan qalbu cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata Lauhil Mahfuz ku kula kadeuleu. Masyaallah. Eta wali aing murigak buluh mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsi sungsang mangsi tak ukur tak kadinya tah ya Allah ya Rabb tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanna ya Allah Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji jauh Imam Syafi'i ambeien di mana ngaji nya menyokot bawa batok segede kitu da jagetihan pan topi ngaji pohara jasa tah ngan nya ngadoa ya Allah ya Rabbi lamun memang penyakit ieu bakal ngadeuketkeun jasa ka Gusti Gusti ridho ka abdi tambahan penyakit abdi tah sia doa wakos gitu tak urang mah lain Pak kakarak saleh bahasa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi ya heuy teu ngadoa pohara tah kakarak dagang rugi sakali bae ge beuh geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung mah teu nyaho kabeh eta pedagang goblok tah mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i ulah sok ada kos kitu tah lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i detoel kitu ih cek Imam Syafi'i teh nyana-nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta Masya Allah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa tah mazhab urang eta Imam Syafi'i kos kitu tah teu kanyahoan ku batur ya Allah kunaon teh begitu ditambahan ajeunna teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autad nyana kutub tuh hebat jadi wali ku bagitu ngeuneunahan pemobilan dahar pakaian lain wali teh mah kos kitu wali wali sih kos kitu susu wali mah dibere payakit mun teu bere payakit dibere problem nu gede mun teu bere problem nu gede dibere susah wali mah kos kitu teh Masya Allah cendapan Gus Dur mah wali ge nya mah naik mobil mewah bae kadeuleu ku ente mewah ge emang nya hayang teu hayangeun
aya ka kula hayang jadi wali tapi kos Gus Dur kurangnya naik mobilnya BMW jakeun teh Alphard ih jelema deuleu zohir bae tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah teu pernah apakah ketika disumbang ku batur di dahar teu pernah Masya Allah sakitu lobana duit kadaharan tapi nyana mah teu ngadahar ayo urang mah pantes teu ngadahar ge eueuh Zaid babarengan usaha jeung Ki Umar caritana usaha beas misalna pakea beas korma dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa bulan Ki Zaid maling barang eta kumata Ki Zaid apakah wajib dipotong wa insaroko lamun Zaid malingna min hirzi syariki tina simpenan kancana barang anu dijaga diriksa ku Ki Umar dipaling ku Ki Zaid mustarokan barang tersebut rejengan farakot afil azhar teu kudu dipotong leungeun sebab aya haknya na cenah saeutik nu nyana nama andai kata ieu beas teh 10 ton nu nyana mangan ge 2 ton nu Ki Umar 2 ton 8 ton wa in qalla nasibu sanajan saeutik bagian nyana beas 10 ton nu nyana 2 ton ku Umar 8 ton ai dicokot ku nyana teh 7 ton pan berarti nu Ki Umar kacokot tah nu nyana mangan 2 ton tetep bae falakot sebab aya nu nyana antak di dieu timbul fil azhar teh nuduhkeun kana ikhtilaf lamun aya fil azhar geus teh mah keur carita bae falakot teu kudu dipotong leungeun Masya Allah beres syarat wajibna dihadina barang anu dipaling teh hiji kudu mencapai ruba dinarin seprapat dinar nomor kedua barang nu dipaling nate milkan ligeri milik batur geus lamun maling kurang tina 4 dinar sadinar adalah 4 gram andai kata seprapat dinar ruba dinarin seprapat dinar sadinarna 4 gram ieu can aya seprapat dinar berarti can wajib dipotong lamun sadinar teh 4 gram sagramna adalah sedengkeun seprapat gram 4 bagi 4 sabaraha 4 bagi 4 sabaraha atuh kabehan ge nyahoon kos kitu mah dasar TK endog teh kos kitu nyahoon mah kabeh ge giliran nu babari mah gede tuh giliran nu hese da ieu mah anak buah parah jasa ieu berarti sagram aya sagram teh aku ari hargana sabaraha duit hah 500.000 tah maling 400.000 can wajib dipotong can wajib lamun genep 100.000 atau 500.000 potong tuh nomor kedua barang namilkan ligeurihi milik batur berarti atuh lamun maling sorangan teu kudu dipotong masa maling sorangan teu kudu urang boga TV urang ditenden di Maki Umar kebal TV teh bangun ku manehanana teh di aku paling kurang lain maling tamang nyokot bu urang teu kudu dipotong nomor katilu as-salisu adamu syubhatihi fi nomor katilu ulah nusyubhat barang nu dipalingna ulah anu bangsa syubhat teh aya kekeliruan ulah ngan syubhat kabagi-bagi dina fikih teh syubhat
fil mahal aya syubhat fil fa'il aya syubhat fil atau milik aya syubhatul milki aya syubhatul fa'il aya syubhatul mahal tah nu mana bae nu ngaran syubhat teu meunang non gitu ngaran ulah barang syubhat contoh palaqat bisariqati mali aslin wa farin wa sayyidin Zaid anak Ki Umar kemudian Ki Umar boga supermarket gede tokona loba deui bahkan boga showroom weh harta mah Ki Umar Ki Zaid anakna maling motor maling di bapana kapangi teu meunang dipotong sebab eta mah hubungan bapak jeung anak hartana syubhat lamun paeh bapak tepan anak teh kan teteh aya boga waris itu keneh lamun anakna sugih kemudian bapana maling tinu anakna teu meunang dipotong sebab barang syubhat hartina syubhat teh masih kekeliru keliru fil mahal syubhatul mahal sebab lamun anak paeh bapak meunang warisan je kuari mamun anak hayang barang bapak paling lain itah maling siapa sok juga dari itu andai kata tuh ulah tetep doraka mah doraka ngan teu dipotong bapak maling boga anak doraka anak maling boga bapak doraka ngan urusan syariat teu dipotong lain kudu bebas-bebasan lain sia maju bebas-bebasan deui cokotan bae geus boga anak cokotan atau anak boga kolot cokotan deui begitu ganehana dinasehatan hei kunaon sia malingan mah bapak bae heuh aing ka maling ngaji ge bebas deuh tungtung nama ka aing bae dilaknat sia lain berarti bebas haju bebas kitu lain doraka ngan andai kata katerwag teu kudu dipotong sebab naon syubhatul mahal ya Allah kari ainu tadi termasuk kana syubhatul milki Zaid boga beas jeung Ki Umar babarengan eta paruman heula sa paruman heula asa adang ka mana paruman heula tas kudaon teh cenah di pareman kiai apa tiris lain kudaon teh di pareman masa kula tiris eta hareuda masih jalan deui pareman tadi sakali pencet geus ulah sok jadwalkeun nu di imah pencetan cenah kieu mah lain kitu meureun ya tuh pokokna kumaha aing bae teh mah teh Zaid jeung Ki Umar boga harta babarengan beas misalna kemudian dipaling ku Ki Zaid teu meunang dipotong doraka mah doraka tetep ngan teu meunang dipotong sebab syubhatul milki tuh kan aya aturan-aturanana syubhatul milki ari tadi mah syubhatul mahal aya deui disebutna syubhatul fa'il Zaid boga motor kemudian motor teh dipake ku Ki Umar babaturanana terus teh dinaon gitu dipake nginjem misalna atawa memang atuh sapake tadina asa babaturan teh kulantaran geus mukhalid jasa nu aing asa nu nyana asa nu aing nu nyana asa nu aing lain nu nyana dibalik sia ngomong rokok aing lain nu sia tama tampiling habek babaturan lain gitu rokok aing sia geus pokona bareng baju sia baju aing baju sia beres ieu lain baju sia baju aing tapi nu aing lain sia
interkodek. Nah iya mah iya motor dipakai bae ku Ki Umar ku urang teh kitu naon ngaranna dicokot ke heula dicokot ke heula hampir bangun dek dipimilik hitung-hitung geus aya 4 bulan ini hampir dipimilik ya Allah dicokot lengahna ku urang teh motor dikuncian ku Ki Umar diasupkeun ku jana ka jero imah intip ku urang padahal urang begitu Ki Umar tengah penting cokel ku urang imahna kemudian langsung cokot motorna kan maling ge rupana doang ja aslina manunyana teu kudu dipotong laporkeun ku Ki Umar begitu dilaporkeun aya pamalingan teu meunang dipotong sebab barang nunyana syubhatul fa'il ngaranna ya Allah nyokot ngan kos maling. Nah iyalah nomor katilu ada musyubhatul fi geus anak maling nu bapak teu dipotong subhatul hal bapak nyokot anak teu dipotong kitu keneh sayyid ngan eueuh sayyid bani urang wal azhar qatwa hadis zaujaini bil akhar Zaid boga pamajikan ngaran Umar Zaid boga pamajikan ngaran Hindun ketika Ki Zaid geus kawin suami istri ngaranna eta Zaid kawajiban nganapakahan ka Nyi Hindun lamun sugih sapeting 2 letter kecerita letter bemud lamun susah sapeting 1 letter berikut jeung lalauhna balik deui Zaid rumah tangga jeung Nyi Hindun lamun sugih Ki Zaidna sugih teh ketika budug subuh pajar nyana boga beas boga duit boga teu kudu hese beleke teu kudu kokoreh tah eta ngaranna sugih nah lain sugih boga perusahaan dan lain sebagainya komo tah mah sugih nah ieu Ki Zaid sugih wajib nganapakahan ka Nyi Hindun sapoe sapeting 2 letter berikut lalauna nu wajar bagi kelas nu sugih nu layak bagi kelas nu sugih lamun susah 1 letter berikut jeung lalauna nu layak bagi nu susah sugih berarti ieu manehanana 2 letter dahar daging botan begitu dahar daging botan anu daging anu digaring gede naon garang-garangna lain anu lalitik teh sia emang nyahoan bae rade nyeunan apa malingan sih ja aing meuli mah moal sia mah deng-deng eta mah abon sugih ta kelasna mun lamun dahar daging lauk laut laut kakap merah pohara jas nah eta bikin lamun susah 1 letter mucung kemudian jeung lalauhna nu layak teri tempe teri nage geus teu diasin teh anu garing sorangan lamun kurang di daharnya liat rasaan eta aya eta di kronjo akeh ge prana ge wede akeh di kronjo mah ora di asin ora iku mah wis aking dirina bae ge wede di kronjo tah teri nu kasararitu tah aya tembang nu lah tembang lagi hapeuk teh hapeuk pepetek we kelas pepetek gede pepetek nu laletik teh tah pepetek nu gede mah kurang bisa diteudeun di tarang haung boso ieu mah kelas tah mah kos kitu mah high class tah mah tuh mah pepetek anu geus bentek tah eta kelas rendahan tah mah kos kitu tempe kos kitu nah usam kelas rendahan pan eta lamun nu pertengahan 1 letter setengah urang teh wajib nganapakan pamajikan sampai sapeting 1 letter setengah kelas menengah gitu lu eta teh lain hajuk urang diantep kudu diserah ke isuk-isuk urang boga 1 letter duit na ya alaikum neng ieu akang nganapakahan neng dina dinten ieu beasna tah ieu artosna atawa ieu tempena beres geus ditarima tah kan ku Nyi Hindun alhamdulillah Kang
poe ieu atuh aya abdi dina pakahan. Eta teh kan milik indun. Ki Zaid apakah meunang dah hadir dia teu beunang. Teu beunang kalau nu indun. Ye, teu beunang lah mun endek kudu nyana teh pamit heula. Neng, akang ngilu dah. Milu dilek tuh kan. Lamun teu bebejak itu doraka di akhirat ditagih. Ye, pikir pada tangga kos gitu. Masya Allah. Mada santri, santri masak teh opatan tah, siring sacangkir. Geus asak teh kan dina kana nampankeun. Eta teu meunang dahar bareng teu meunang. Lamun deuk dahar bareng kitu tah, eta teh kudu ditimbang. Atau digarit bagi opat, ratakeun garit set. Jadi opat bagian tuh kan. Nah, dahar di mana tan? Sia di dia opatan. Naon sebabna? Sebab aya nu kuru huakna gede. Kacokot ka batur. Atuh kudu rido birido. Mun rido birido iba keur carita piki, emang kudu gitu. Tapi di pesantren batur rido birido, boro-boro eta pugu baturna masak can kaburu kadari teu di luhur, diintip aya ken dahar bae. Santri mah kos kitu, lain pamalingan eta piki ayeuna teh kos kitu. Hajuna mah kes maraling ge santri. Nah, ieu eta teh pan milik Nyi Hindun tah, lamun dipaling Zain mere beasa karung sebulanan dah lah misalnya hitung 2 liter sepoe berarti sebulan sabaraha sebulan sabaraha ye 2 liter sapoe sabulan teh kudu sabaraha liter bodoh sih 30 aing mah lain ngitung sabulan sabaraha poe sabaraha liter telmi jasa itu kali 2 kena 10 liter. Meuli sakarung. Dah, bikeun ka majikan. Neng, tah sabulaneun. Muhun Kang, beres. Kuari Ki Zaid teh ye Ki Zaid kototan teteng neuleuh jahe. Deuk nganjang teu boga duit. Tah, beas anu kaserakeun ka Nyi Hindun teh dipaling. Paling bujana set isupna langsung dijual ka warung. Sabaraha saleter? Saleter kuari sabaraha itu bagus? Berapa? 10.000. 10.000. Nu bagus eta. Haji Pendi mah meuleuh 3.000 bae. Ya, paingan dagingan awakna. Nah, 10.000. 10.000 berarti kali 60 liter sabaraha? Genep bener tante sih sia ieu. Aing mah mang-mang ieu ngitung jeung sia. Berarti ke 1,5 jutaan boganya tah. Duit 1,5 jutaan boga. Pake nganjang. Lain masalah nganjangna Ki Zaid maling beas ti pamajikanana kudu kumaha eta. Wal azhar qat'u ahadiz zaujain bil akhar. Andai kata Ki Zaid maling beas tu pamajikanana potong leungeunna. Lain lalaga jadi teman hubungan turunan jeung pemajikan mah teu aya da turunan mah anak jeung bapak turunan nah bapak kolot eta ngaranna aya nasab aya jeung pemajikan mah kan anak batur mantak kudu diurus ge eta teh anak batur mantak lamun teu diurus doraka boro-boro eta maling nu pemajikan potong nah kuari mah lamun aya lalaki nyandung biasana sok maling emas anu kolotnya nah kuari mah lamun datang ka imah ragaji ya Allah ya Rabbi tapi nu motongna pamarentah lain hajuku ke pamajikanna beusi aing mah yeuh Kang ngaji salah bae aing salah kena keur hees da aing geus nyaho ti Ki Uci cek kena ieu dipotong ku aing leungeunna tuh ka aing betungtung nama lain pamarentah nu motongna mah sok salah bae sia mah ngan kewajiban cekal azhar qatu ahadiz zaujain bil akhar masyaallah kitu keneh pamajikanna maling nu salaki atuh potong bae leungeunna
sarua waman saroko wallahu a'lam.